Kitu abdi adeksa ti kelas 8 teh bade macakeun sajak anu judulna Sajak Sunda Tanggap. Biasana yayat handayang. Gerata beuh goong maneh jalu ngadu handaru jeung sora goong lian. Malar batur nyarahueun hidup teh geuning teu pireu. Lain mangsana urang ada dempes HS dina wanci kudu nyaring. Lain wayah urang leah balap mandeurikeun maneh majar teh da lain eleh. Tong katalikung ku tukang mangsa ditancang ku tambang. Benang ngarara sorangan hese incah hese lengkah. Dina dicangreud ku sarwa ulah akon-akon adiluhung. Gerah tabeuh goong maneh jalu geus majeunna nepak dada. Baheula dicoarekso teh keur jaman silih eledan. Ayeuna mangsana tandang nu cicing wayahna nyisi tuah. Geura teuneng geura ludeung geura nyorak sing partentang. Anjeun mah lain bagejid jalu tapi jangkrik siap tarung prung.